cerita orang ahli-ahli Allah subhanahu tadi kiai-kiai anu maot kiai-kiai anu boga silsilah dicokot ku Gusti Allah tersepuh ya terus gantina dimeranggen bae kuari geus gantina aya mah ayangan barang ditempo ka ditu atuh kos kitu kaayaana zaman tan DPR pusat panu neruskeun ayeuna teh di deuleuna geus saliwat na ge atuh biasa-biasa bae. Jawa Tengah Semarang aya ge biasa bae. Di Jawa Timur biasa bae. Tinggal aya hiji deui Habib Lutfi ge geus batur cak jana. Geus batur cak jana kamari ieu mah boga batur teh 5. Hiji Gus Dur, kadua Ki Fawaid, katilu Badim Kendal, nomor kaopatna sekumpul Kalimantan. 5 jeung nyana sekumpul maot rame ribuan kuari nuzarahna dibangun miliaran kaumna setidakkeun kalau di Kalimantan mun nyana ngaji kabeh TV Farum saluranana kabeh saprovinsi Kalimantan ngaji kabeh nyana mah teu hayangan dikondisikeun we kos kitu. Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Urang masih keneh nyaritakeun tentang diat masih keneh panjang lalakon moal kabahas datang ka puasa hareup. Yes, ya mah urang ngajina santai bae. Asal nganyahokeun hungkul. Jang diri urang supaya urang leuwih hati-hati. Supaya urang jaga di akhirat ulah neumbleuk sagala rupa. Bersihan diri urang tina dosa-dosa zahir maupun dosa-dosa batin terutama ieu tentang kabair mengenai diat jinayat balas pati ulah hirup urang datang ka urang mabok kabair zina diancam keras maling ngabunuh eta mah ancamanana keras sehingga eta mah di dunia keneh dikenakeun sanksi ku Gusti Allah melalui keputusan negara nu di nagarana eta adalah make aturan-aturan Al-Qur'an baik berbentuk amir, sultan ataupun khalifah atau model diurang presiden yang mayoritas nama Islam tah mabok lain letik-letik dosa sebab eta sangsina kudu dirangket 80 rangket pan kuari mabok teh geus dijadikeun tren anak muda lamun teu mabok wah ortodok namun hayang jadi anak muda nu mudirun mabok pemandangan-pemandangan di filmna atuh kos kitu turun orang-orang barat ka urang kieu kita dutukeun ka urang geus teu make Al-Qur'anul Karim tina mabok malumpat namun teu maling kana zina sebab akal geus leungit zina mun muson atuh datang ka paeh lamun goer muson atuh dirangket 100 jilid dan pan lain letik-letik hukuman berarti maling lamun geus datang ka nisab maling 4 gram emas potong dengan sakit kumaha
atau cenah lamun di DPR itu mah mendingan gak digantung habak temen sadar. Wah pemerintah eueun nu teu korupsi lillahi ta'ala, eueun nu teu korupsi beneran ya mah hese moal dibaturan lamun nu teu korupsi. Aduh mangga ingat tuh ayeuna mah urang hararaya memehna geus nyogok hayang jadi pemerintah. Masyaallah karim. Imam Hanafi mah baheula dititah jadi hakim dipaksa ku Raja Mansur. Imam Hanafi gideg. Jawaban Imam Hanafi hampura, lamun kula jadi jelema bener teu pantes nu bener jadi hakim sebab eta mah pagawean nu kurang bener. Mun kula teu bener atuh engke ngahukumanana leuwih teu bagus, sangat teu bener kula mun teu bener jadi hakim teu layak. Kula membung tangkep nyana di penjara, titah jadi mufti, titah jadi qadhi, titah jadi hakim, embung ditangkap penjara, keluar deui dipaksa titah jadi hakim, tetap gideg embung, asupkeun deui ka penjara, keluar deui titah deui embung deui, akhirna diracun. Imam Hanafi diracun, bau sakitu gede da. Begitu diracun manehanana minum lain deui rarasaan awak. Oh berarti aing diracun seurinya, seuri diracun seuri, coba dibojong. Seuri itu maksudnya gua bebejanya ka murid-muridna jeung ka rekan-rekanna, kaula mati syahid cekana teh sesuai jeung doa kaula. Kula bakal nyusut ke para syuhada bener teu kawal genep hari maut diracun syahid berarti. Ya Allah ya Rabbi, jelema gede embungeun jadi hakim, kuari mah hayang jadi ketua MUI nyogok, hayang jadi Kapolres nyogok, hayang jadi wali kota geus lain nyogok deh gok janu kasogokna ge kiai nyogok eta mere teh nyogok kiai dibere sosor-sosorian. Ai kiai bego dibere ku calon wali kota sosorian. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah. Oh karim atuh komo RT kiai rage seserian mental dari kiaina bego kurang gede mantak mana tuturkeun deuleu Imam Syafi'i tingali Imam Maliki tingali Imam Hanafi, ahli-ahli Allah nu dituturkeun datang ka yaumul qiyamah ku urang mazahibul arba'ah, anti dunia, anti duit pemerintah. Coba teangan di Kabupaten Tangerang numbungin duit pemerintah, bawa ke Cilongok dek dijadikan jimat ku aing. Aulah kitu cenah kiai di Tangerang malah hese di Serang atuh. Serang hese Pandeglang, coba teangan nu anti duit pemerintah, nuturkeun Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi. Imam Syafi'i tuh dipaksa mbung sarua mbung duitna jadi mufti. Imam Syafi'i anti karena duitna tegar memantek. Imam Maliki sarua bae datang ka duitna diangsongan ditenden di juru dibagikeun. Imam Hanafi boga anak, kemudian anakna ngadahar apel pamere ti raja kadeuleu ku Imam Hanafi dicekek anakna tonjok sungutna calang kaluarkeun sia anak aing haram kudu ngadahar pasti mal jadi jelema sia cekek keluar geus kaluar kabeh karak di ieu mah sia aya
aya di urang nu kos kitu ceng-ceng ye ti bupati ye mam bil barakah bebeskeun habek ieu keur carita urang dituturkeun Imam Syafi'i urang kan lamun geus teu bisa Imam Syafi'i modal tawaf urang taklid ka Imam Hanafi bacakeun nu kos kituna fikih nama babari cek Syafi'i kieu cek Maliki kieu cek Hanafi kieu lah tamah ilmu pacekcok mana nungeunna ikhtilafu ummati rahmatun silakan ta eta nama henteu dipacekcokeun ta ma'rifatullah nama Imam Syafi'i Maliki Hanafi eueuh dipacekcokeun tah tuturkeun eta bisa-bisa setengah atuh ulah nyeunan proposal bae oh ieu mah keur salat Allahu akbar geus katari wancan ghairil maghdubi ghairil ghair mudah-mudahan we kata ieu hayang meuli Avanza ieu teh waladdallin kiai tolol tuturkeun mana umat kuari masyaallah ilmu masa gudang warok namana ieu keur carita dongeng nu kurang ditaluturkeun ieu pahamna urang teu bisa make Syafi'i tawaf Hanafi lah ayo ditaluturkeun ku urang sok dihulah dihela masuk satuntung aya mah mazhab ayo asal bisa bae di kumaha tah kumaha tapi maripatna teu ditempo ku urang warokna teu ditempo masyaallah urang lamun nyaritakeun para wali dinyekel di pamarentah ngurucut jadi getih ngurucut jadi nanah paneta weureunna geus jelas zaman baheula komo zaman SBE geus lain getih jeung nanah deui bareuna nu tah maka kedohna kamu geus ku urang kitu urang seserian deui nginum racun seserian mentak teu daek khusyuk ge salat hese jasa masyaallah nah ieu urang ningali sejarah-sejarah lalampahan ahli-ahli Allah minimal atuh urang muringkak bulu heulanan kadanan urang ku apik cara kos kitu muringkak bulu we atuh teu muringkak bulu nu luhur nu handap sugan muringkak we di nu dihandap lain muringkak deui nu dihandap mah entud-entudan sama rese jasa keur carita orang ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala nu tadi kiai-kiai anu maot teh kiai-kiai anu boga silsilah dicokot ku Gusti Allah sepuh ya terus gantina dimeranggen bae kuari geus gantina aya mah ayangan barang ditempo ka ditu atuh kos kitu kaayana zaman tan DPR pusat panu neruskeun ayeuna teh di deuleuna geus saliwat naga atuh biasa-biasa bae Jawa Tengah Semarang aya ge biasa bae di Jawa Timur biasa bae tinggal aya hiji deui Habib Lutfi ge geus eueuh batur cakjana geus eueuh batur cakjana kamari ieu mah boga batur teh 5 hiji Gus Dur kadua Ki Fawaid katilu Badim Kendal nomor kaopatna sekumpul Kalimantan 5 jeung nyana sekumpul maot rame ribuan kuari nuzarahna dibangun miliaran kaumna setidaknya kalau di Kalimantan mun nyana ngaji kabeh TV Farum saluranana kabeh saprovinsi Kalimantan ngaji kabeh nyana mah teu hayangan dikondisikeun we kos kitu kemudian atuh Ki Fawaid maot kemudian Gus Dur geus maot aya Mbah Ndim hiji deui ge atuh biasa artinya masih nyambungan kulantaran nyana aya kegiatan kadang di NU kadang nyambung menyambung teu cara nu kamari nyambung kaene tinggal hiji deui mentak hese kedeungeun bebabeblut pina geus kolot deuk ka saha kos kitu mah pan teu bisa dikondisikeun kumaha ilham ketua thariqah mah hese teu bisa dipilih demokrasi teu bisa tah ieu nyana geus bingungeun ku ari nempo sa Indonesia nyana nyahungan sa Indonesia Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Lampung Kalimantan Aceh Padang terus
enangan sakadar cerik ngurucut cai mata teu kumaha dina harti ieu geus kabawa kabeh ku ombak erosi. Eueuh kiai anu teu boga HP, eueuh kiai anu teu boga TV. Aya cenah di Cisoka teu boga TV, bener. Tapi nyana sok nilu ka tetangga. Atuh jawa keneh-keneh ge mending boga atuh. Ngariweukeun batur teman. Ya Allah, ya Rabbi. Masyaallah. Aya nu cicing bae teu ka mana. Emang cicing ge teu kapake nya. Nu mantak RT tilok datang sapiranyana atulah. Aya cicing teu kapake. Mun kapake mah ancul-anculan sarua jeung batur. Oh ya Allah, nu mantak iza tajal jalal alim tajal jalal alam, di mana ancul-anculan kiai alam bakal leuwih riweuh ancul-anculan. Tergantung alimna kiai na teu tarariis. Urang silaturahmi ka kiai kadenya amanat ya. Tidak ku urang dukung nomor sekian. Siade salah siade. Atuh murid mah daek bae orangnya mah geus diwawalan pan eta teu sejuk. Sakedeung deui partai. Beres pilkada moal kobol deui partai. Kiai geus boga pilihan kabeh nu PKB, P3, Golkar, ge kiai blon ye. Bangsa ke Demokrat ya. Lain hayu ngararaji bae, lempeng-lempeng ke. Ulah loba pasini, akibatna pasini. Ayo kiai anu kamari puasa Narbo kebelah dia. Nu puasa Salasa kebelah dia. Ulang hiji. Nah naonan. Ngeblon-blon awak. Lain hayu dulur lah atuh nu geus manggeus bae urang ngahiji bae besi ka bawa pae. Geus urang benerna mah cek Allah, kabeh pada boga keyakinan jeung boga aturan. Tiiskan ka masyarakat. Waalaikumsalam. Siap puasa Salasanya? Di dia ulah. Ulah di dia ulah. Mun kunaon lah? Itu bagus. Sebenarnya silaturahim mal ka dijadi deui lah cek cenah ieu. Padok, teu ka dieu kitu masalah. Giliran berda kebal di suratan dukunya. Bos, sini dong. Jangan, saya makan puasanya Selasa. Nggak apa-apa, bos mah. Kecuali yang bukan bos. Kiai oplo teman bos itu. Tiiskeun diri, engke ka bawa tiis umat. Meureun nu mantak teu nurut kanyana ge urangna meureunan encan layak diturutan. Geus jauh ku berarti Quran, hadis. Geus ulah aya hawa nafsu. Sia teu nuturkeun pamarentah awas ya. Jam masyarakat ge meureunana naik tuturkeun mah nya ge nuturkeun. Teu kudu hese-hese. Geus sabodo sia teh geus ku aing deui bejaan teu mah sabodonya aing teu tanggung jawab. Geus masing-masing bae geus beres. Ieu mah teu geus anu kamari Salasa ulah ngaji ka aing. Nggih, tungtungna mah nu ngaji we dinyana. Teu tarariis masyaallah. Kumaha teu hawa nafsu. Kadanan ku ngomong ke bola nuturkeun aing nuturkeun batur bala aing mah sapira aing ilmuna ge leutik sabodo tamaker akur bae jeung aing atom deuk keur henteu naon teu ngeunaheun pan ieu mah sia teh nuturkeun aing pan kiai sagedeung ge aing jadi abuya sia si telok nyebut abuya ka aing kiai pan aing anu nanya ka mana Mang Haji bae kok sia kiai atuh kira ngomong kiai sia ka aing teu kadeuleu udeng-udeng aing sorban aing teu kadeuleu kiai ka mana tarada deres aing sebut kiai gitu mah aing ditanya tarariis isuk mah mama atuh kiai mama nukan ka mana hartina ieu batin urang kula mah ngomong kos kitu ge kok kitu urang lempengkeun hayu lalaunan insyaallah. Iya ngaji orangnya di negara orang jelas-jelasan geus teu kapake teu dikondisikeun lantaran negara urang hukumna hukum Walanda demokrasi HAM hak asasi manusia buatan manusia tahun nu kamari mah kitu tahun nu kieu kamari mah kieu hukum teh tepat teh tapi
tapi hukum Allah mah paten. Menyin langit bumi Allah, nu nurunkeun hukum Allah, nu utar atur Allah, urang bakal balik ka Allah, kayak dipertanyakeun urang, tanggung jawab di hareupeun Allah. Lamun inget kadinya sararieun. Sararieun, sabaraha gubernur geus maot ditanya nyana ku bupati, sabaraha ku Allah, sabaraha bupati nu geus koit bakal ditanya nyana ku Allah. Sabaraha presiden di Indonesia anu geus maot ditanya ku Gusti Allah. Kitu kene kiai ulan ngulinkeun hukumna ditanya ku Gusti Allah. Eta ketika urang ditanya di hareupeun Allah, nah, emangna Allah bisa dibohongan ku urang? Ulang hukuman gitu Gusti, bener sia karena Allah, bohong sia karena Allah Gusti, bohong sia ya seetik lah karena itu neraka. Emang Allah bisa dibohongan? Allah maha uninga tuh sararieun bandurang. Ya Allah, Izaid kuaringan yayaki Umar make panah kebenaran panahna teh seseketna aya dua cagak panah teh aya nu hiji seseketna disebut sinan ruruhit, aya nu dua kitu tah. Jadi lamun nancep teh dua Zain nganiayaki Umar make panah ditancapkeun ruruhitna, ternyata ruruhitna teh horeng aya dua nancep ka jero beuteung. Nu jadi masalah kuari ieu kan kudu didiatan bales. Pembalasan lantaran dua hiji apa dua takos kitu tak kan lamun belati mah cep hiji golok cep hiji panah anu hiji lencos cep hiji kuari mah dua tak ieu hitungna hiji apa dua munrurihitna ya dua fasintani hitung dua. Masya Allah dua asalnya apa ya mahalana ya balik bae ngaji ditajong doang poho nu kamari mun ditanyaan ya tuh selepeng mah bleng so lah kiai teh teu kapake ieu cenah geus atuh kumaha siapa ya teh tenang urang gaji bab diat di awal tapi ka ayeuna ya nyaho bae. Namun ditanyaan saurang-urang, namun nu bisa balik, nu teu bisa teu balik. Atuh loba nu teu bisa, aing mere dahar ka nu teu bisa loba. Kudu mencitan ku bawa malulu atuh aing. Teu lulus ieu murid kan. Aja nu bisa ge ngaku teu bisa we aing cenah. Ngeunah dahar di dieu. Rugi nu bisa we cenah balik sorangan. Asalnya orang nyahukeun kieu menanggan jarak. Masya Allah sanajan teu dilaksanakan. Wala yaskutu arsun tegugur emboh bayaran biltihami mudihatin kurapatna tatumudi hazaid nganiayaki Umar ngabacok sirah datang katingali kakatingali tulang natumudihah ngarana na eta teh gapan wajib kudu bayar diat. Nah kuari geus dikadokterkeun rapat cageul ku rapetna tatu mudihah ki Umar hasil ka medis di panasilinan di kaput dan lain sebagainya. Kau dia mau nunjuk ke panasilin semua merendah obat panasilin manjur jasa pada orang itu panasilin. Masya Allah panasilin mah manjur lain lalagaan sebab kula kerletik eta obatna panasilin ujung mantri teh
make sepeda damas di tukang naya tas gede so lumpat asal aya budak bae kieu eureun nya nama siap wah boroknya geus teu dititah deui ya panasilinan ku aing sia berangkat kapan ide jeung jelema wah sia korengnya ya panasilin ya di aing saya totolan tah paparan dieu berangkat teangan coba mantri dokter nu kos kitu ku hari zaman kula masih aya kene tau kos kitu nu karena Allah masyaallah bener-bener sama mantri dokter lillahi ta'ala komo digerokeun wah geus bungaheun jasa sakilang teu digerokeun ge liwat emang nyana ditugaskeun ku Gusti Allah cak dirinyana aing mah boga ilmu kedokteran geus boro-boro dititah nu teu dititah ge emang aya di aing obatna geus kuari mah sakitu geus aya ge obatna dimahalkeun aduh datang ka ngek-ngekan ya ini resepnya ya ntar 5 hari kesini lagi ya datang deh gimana ada perubahan ya nih dikurangi obatnya yang ini diganti 5 hari ntar kesini lagi ya 5 hari gak ada oh iya udah bagus ntar 5 hari kesini datang kami sana untuk ya dokter teh dari ini obat kalau beli di mana di yang lain mah mahal saya mah dimurahin ya saya mah nggak ngambil untung gede-gede asal ada ongkos saja kalau udah sembuh udah nggak usah kesini lagi ya udah. Kalau obatnya masih ada kasihkan sama yang lain udah ya udah sama penyakitnya sama obatnya kasih sama yang lain kalau ada ayam sama penyakitnya sama ente kasih ayam juga udah beres lah dua-dua ya Allah ya Rabb iya ente suka segitulah nah bos kiai ayah ilmu di nyana aja metah tuh kudu diondang ngomong teu diondang henteu eta kiai blon ilmu aya di nyana satungtung aya kesempatan jeung hayangeun atuh ngomong ya carita hukum tak carita teu diondang teu ngomong kapeu jadi eta lamun jangkrik kudu dikilik mun teu dikilik berarti lo ngingkringan dikilik kring dikilik kring dibere jukut ngingkringan kuancang jadi bere jukut aya ngingkringan kana pingka iya kiai kuari kiai pingka ya kudu dikilik wae masyaallah aduh tetep tatu ki Umar geus rapet geus cager Ki Zaid can memberikan dia terhadap Ki Umar ku geus cager teh teu gugur tetep bae wajib bayar khamsatu ab'irati 5 onta wajaifatin jeung tatu jaifah nu di luareun sirah andai kata dibacok dina pelebah cangkeng kebeneran Ki Umar kuari langsung ke dokter dikaput sanggeus tadi kaput kuari geus rapet deui nah eta Ki Umar nu boga gawe tetep wajib mayar bae sanajan geus cager wajib kudu ngondisikeun diatna beres nyaritakeun urusan tutak tatu nu eta Ki musannif kuari rek nyaritakeun bagian kedua mengenai tentang anggota badan anu hiji-hijian nu bakal dibahas ku Ki musannif di dieu aya 16 rupa hiji urusan ceuli 2 mata kan tama hijian nomor ketilu jafnun talako
talakop mata. Talakop mata ieu ngaranna naon teh ngaranna? Naon ngaranna? Urang mah talakop mata, ieu naon ngaranna? Kelopak mah ieuna, tah ieu aing mah nanya ge. Itu urang boga teh nyawa ngaran deui. Tah, talakop ieu kelopak mah ieu tah. Ieu naon tah? Ieu alis. Tah. Talapok mata, tutup mata, kap. Masya Allah karim tanya orang lah. Mereka obat anfun irung sumur. Kalimat syafah biwir hijian kata mun dirusak maksudnya kata kumasang sih nain hijian-hijian gitu. Ngeus dibahas ulama Masya Allah karim. Ketika genep lisan letah kuma mengerusak letah. Katujuh silun untu kumaha mun ngarusak untu nampili ngerungkan untu mau gerak sakumaha batu kali rungkan untu atuh kiai cenah ulah rungkan coplok atau umplak bae untu kurang hebat rungkan serem kadang. Aduh Masya Allah udah karungkan gitu untu. Nomor kagenep nomor ketujuh untuk nomor ke-8 layun janggot nomor ke-9 yadun lengan ke-10 rijlun suku ke-11 al-maktun pepentil susu nomor ke-12 zakarun zakar nu ngagantung nomor ke-13 unsayan endogna nu dua cek berang Jawa mah pei cek berang Cikupa mah pler aing itu dijelaskeun kumaha dijelaskeun ka deui ku awewe garila cek awe aing sanu ni tangga aja sia kae aing ngadek ngebahas peler ja halo itu wae gaji geus komplit mun urang ngaji fikih kos kieu raya kabeh aduh aliani birit dua kula bakabari hayang seurina aya sedihna aya ayah wewe datang ini digende buriang gitu kula kasurupan mau dibakar ya tuh nanti jenah lain kasurupan gitu ya geus kolot ini muriang sakarat nah hese kamari geus seminggu ka tukang geus sakarat kuari rada sehat deui yang dibawa ka dieu aslina ti mana ieu Karawang wah lain deui ti Karawang we kari umur seberapa saya 70 leuwih cenah kieu kolot geus keur sakarat kamari minggu kamari sakarat kuari rada eta naga deui digandeng ku anakna yang ditaluturkeun ku dulur-dulurna hayang ka dieu bae cenah kiai aya naon emang ni abdi cenah kiai mumpung bisa keneh ngomong tulungan meureun abdi hese sakarat teh geus 2 rintakan sakarat teh geus 2 rintakan hese kaluar meureun abdi masang susuk baheula keur ngora kiai oh naon nu dipasang inten jeung emas di mana di dieu cenah kiai tah di dieu tah mulai ya ambo di dia kajawa di gua lagi gua rada yang seri nih di mana deh di dia dasar Karawang sialnya sudah Masya Allah pohara kula ditajak keur ngora emang jadi naon ini ya gitulah pernah jadi ronggeng tah ayo ka dieu kawin jeung urang dieu
juga maut salakina geus cicing di dieu anak baranakan ieu bari kula sadar cenah ieu cek anak-anak kula bawa emak masang susuk dibawa tuh kalau bentuk bisa ngeluarkan kos gitu teh teu bisa jadi sebenarnya cai we kena balik bae teh mah geus kalau untuk masang susuk cek kula ulah saeutik-saeutik dia setengah kilo maksudnya apa di keluarga orang bisa dijual segede kilo letik aduh Masya Allah ayo cerita memang gak susah karat memakai susuk banges lain hiji lain dua ya aki-aki tahun kamariyo kolot nunggu sakarat kamariyo loba jasa nu lapor hese sakarat bener marake susuk guys kuari ulah sok wani-wani make susuknya perang encan urang atuh ayeuna deuk berontak-berontak ja urang atuh encan wayah jeung naon nu dipake berontak atuh kuari teu bisa jalan kuari mah urang nuturkeun bae lah aturan-aturanan ge aya komando ketika berontak ketika aya komando urang taliti arahna ka mana ka arah komo lamun memang benar-benar kafir nyerang ka urang geus sama ulah diantepkeun siap sing-singkan lengan tangan kita maraju nu bengek heula kagok bengek sia mending paeh di ditu sia daripada paeh sambarangan gitu masih syahid nu gagah mah kiai nu kelumpat lah kan itu tuh kiai ondo nah mana nih ke-16 Safran 2 biwir nomor ke-16 15 Safran nomor Safran itu biwir handap maksudnya biwir handap lalaki mah teu boga eta mun dirusak eta sabelah kumaha eta kemudian 16 jildun ye nu bakal dibahas ku urang satuan-satuanana geus anggeus yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam di selesai urang tinggal macaan kitab hasil uraian Kangjeng Nabi anu diijmakeun ku para ulama terus kabelah diana difatwa-fatwakeun ku ulama tinggal dibaca geus teu kudu urang kurang karang deui hararese geus tinggal macaan kitab bae yuh kitab nu mana dibaca moal datang kata akur pasti akur mereka hiji ku ari deuk dicaritakeun tentang rusak celi gede fungsina celi hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura na ye celi nya inu minana kaulang adamalna khalaqnakum kaulang adamal ka manusanya amsajin nabtali tina cai mani anu dihijikeun cai mani awewe ovum ngaranna jeung cai mani lalaki sperma dihijikeun borosot jadi urang ku ari urang teh cai mani antek cai mani mah teu najis lamun cai mani najis atuh urang teu beunang ditoel suci cai mani mah suci gaya di inu mau ulah abong-abong suci yang cuma yang nyawa diuyuk ya amsyajin nabtalihi bakal dicoba ku kaula cak Gusti Allah satina hirupna
rendah henteu tawaduh henteu ngaku henteu aing pangeran sagesa ngaku sia kumaha pengakuan sia ayo dicoba ku aing sia dicoba ku hirup dicoba ku sehat dicoba ku gering dicoba ku sugi dicoba ku susah nah aing nyoba teh faja'alnahu sami'an basira aing mere ceuli supaya bisa ngadenge engke sia ngadenge aturan-aturan wejangan-wejangan ti Kangjeng Rasul nu kazamanan jeung Kangjeng Rasul teu kazamanan jeung Kangjeng Rasul jeung para sahabat teu kazamanan para sahabat tabiin teu kazamanan para tabiin asbat tabiin teu kazamanan asbat tabiin para wali-wali di urang wali sanga teu kazamanan para wali sanga kamari zaman Syekh Nawawi teka zamanan Syekh Nawawi kuari zaman kitu Zainuddin MZ dan geus miheulaan ka urang kuari zaman Kiai Mansur Yusuf Mansur Kiai Yusuf Mansur lagi cenah ditahan zaman Kiai Fudoli kurang dibere tacili jang ngadenge wejangan sebab lamun teu ngadenge engke Gusti pan abdi disiksa pasti teu ngadenge emang aturan-aturan abdi pancet dibere ceuli ku Gusti dibere ngadenge dek mah hoti mana oh sieu teu ngadenge nya henteu surga atuh nu torek mah ka surga langsung nu torek mah geus langsung ka surga. Masya Allah sebab gak tuh bisa ngadenge dek nyaho ngadenge ku aja torek nina henteu nu torek beres cak aki-aki hadena aing torek siapa torek ke kamari mah ngadenge kuari mah torek ke torek dengkok tamah teu bisa tamah tuh torek geus dicabut ya kamari mah ngadenge nah ieu ceuli berarti fungsina pahala teu menang diganggu ye ceuli ceuli lamun eueuh ieuan tah mun eueuh daun ceulian urang mah bisa ngadenge nu mantak tina daun ceuli teh beda-beda jelema aya nu daun ceuli nu gede dina ilmu hikmat mah ieu kos kitu teh aya nu daun ceuli na rancung kadinya arahna aya nu daun ceuli na teleutik kitu arahna aya nu daun ceuli na kos kieu ka dieu kitu teh saliwang tah mah kos kitu mah aya nu daun ceuli na ka dieu kitu saliwang teh artina mah kurang mireungeut teh artina kurang perhatian asup ti dieu kaluar ti dieu asup ti dieu kaluar ka dieu wah ieu ceuli aya anu ka dieu nu gede kieu teh ceuli teh macem-macem ceuli mun teh kolot baheula mah budak bagus ceulina ieu hebat ge ceuli perhatian kanyawan tina ceuli wae ge ku kolot baheula mah kanyawan aduh ieu budak bagus ceuli kurang gede ceuli urang mah kuari zaman modern kurang memperhatikan ceuli gue kalau zaman bapak kolot gula mah almarhum Abah Agrab di Doyong nyahuan gasanya dah ceulina bagus budak insyaallah kula sok ngadeukeutan ajunanya bah ceuli kumaha teh barahan ceuli kos kitu tah bisa kanyawan gitu ceuli tah ceulina kos kitu barahan ditengetkeun bener aya deui teh ceulina kurang bagus kunaon emang saliwang bener mantap gula narjanya ka ceuli-ceuli mun mamang kakula didelekeun ku kula ceulina pernah belajar di bapak kolot baheula ya wae datang ke pernah aya hiji lalaki bisa ngaji hiji lalaki bisa ngaji artina dijodohkeun jeung anak abah almarhum de dieu abah ka dieu dideuleu geus keong bae geus teu kebal kajar mun bisa mah ulah cenah teh tuh kolot baheula pas kitu kunaon emang kurang bagus ceulina kula yak sia eta bener geus can paham akhirnya terjadi tajeng jelema eta pinter anak kiai pinter junanya almarhum teh emang kunaon teh ceulina gitu eta teh pelit jadi lamun pelit di keluarga teh anggeuna loba masalah lamun pelit maka kajian ku kumaha diperhatikeun teh bener di kuliah ka diceulin pelit kuari ge
belajar. Aduh lah cenah tuh kudu di kiai sama di Paririmbon ge aya. Ye tuh ngaji di Paririmbon oh guruan. Oh ya yeah. Mentak aya ciri ceuli ye. Ye kuwal mazhabu wa nabilu naini diatan la hukumatan nurutkeun cek mazhab sanyana eta dina ngarusak dua ceuli teh wajib bayar diat. Ceuli digodot muki Umar ku Ki Zaid siat cempring sakumaha ceuli embe nu hiji deui sepring tete ceuli Ki Umar digodot dua ku Ki Zaid ieu kena diat mahal diatna lain sambarangan ceuli mah nurutkeun cek Kangjeng Nabi ceuli mah ieu sabelah 250 ya Allah membantak fil udhun khamsuna minal ibil ngarusak ceuli 50 onta hiji onta 20 juta 2 kali 5 berarti 10 berarti harganya berapa 100 juta nah tebuka duit mendingan songkeun ceuli ya rusak ceuli aing ya enjang lebaran tebuka duit ai ceuli ya Allah lain sekadar tatarog lah hukumah sekadar dipentak kitu jang naon ngaranna kitu ka medis lain tapi 50 onta Allah karim wa radul bikusti lamun saparo anu dirusakna berarti kudu mayar saparo sarua bae nu dirusakna sabelah 25 atau anu dirusakna teh ieu mah diiris tetengan saparo ti dieu kaluhurna henteu kahandap ka dieu 15 tinggal gitu bae teh mangitungna diukur ku urang ceuli ieu 25 saparo 15 lamun setengah berarti setengah nanti 16 seberapa Juh, nah tinggal dihitung kemana berat nak gede nak. Nah, geus araradil. Ceuli, masya Allah. Kumaha lamun lain dauna nu dirusak teh tapi fungsi ceuli ngadenge kuaris Zaid Ki Umar ribut dijotos ku Ki Zaid makaning jotosan besi. Wow. Besi mah terkenalna dua hiji jotos kadua sepak besi Jakarta. Waduh permainan Jakarta teh besi mantap di film-filmkeun kanyahoan ku ahli jurus masalah budak tah ngeruntuhkeun atas nama Jakarta kuda-kuda salah besi mah lain kos kitu nyahoan mantap pernah diralat ya hiji film anu jadi dideuleu ku ahli besi Jakarta anu dibintang film ku Pengki Suwito saya tak Pengki Suwito salah diralat kembali salah besi Jakarta lain kos itu diralat kembali rapihan karena jadi itu menang sembarangan jotosanana kuda-kuda sepakan. Wah, ya Ki Zaid mah jago, cengkareng aslinya. Nggak tahu kamu. Jotos. Torek. Ternyata gendanganana pecah. KTHT. Periksa aku THT. Wah, ini sudah tidak bisa diperbaiki. Sebab ini mah gendangannya pecah. Terus dikorek diperbaiki dia supaya ulah ya baik itu infeksi terus ternyata bener torek sama sekali itu takumata daun mah aman-aman tapi fungsi ceulina jadi torek kuari tetap walau aya basauma lamun ngateu fungsikeun Ki Zaid kana dua ceuli
padiaton diat baik tetap padiaton diat baik wapi kaulin cek dina kaul mah tama hukumah baik teman kos kitu mah sakadar ganti rugi teu bisa tetap diat diper-ikhtilafkeun pacekcok kumaha memutuskan anu teu fungsi walau koto aya bisa taen bagum emang tatadina ge geus torek ieu mah Ki Zaid teh gelut jeung Ki Umar emang Ki Umar na ge geus torek benyana mah torek kanyawan torekna nu heuai kunyana dijawab pajar nanya buku jelema heuai oh teh di itu sial lain heuai teh di itu bari torek eta aduh torek kok kitu ngomong hayang nyana bae geus teu bisa lalauna nu torek mah adu pajar ulah torek maksudna nyana ku batu ieu sorangan ngocoprak bae waduh urang geus hesek geus teu ngajalur nu torek mah teu nyambung hayang nyana emang geus torek bari ku Ki Zaid dirusak daunna berarti ja torekna mah geus torek tah kumaha tah walau koto aya bisa taen mun Ki Zaid megatkeun dua celi nu geus teu fungsi pahukumatun tapi wapi kaulin tetep diatun urusan celi geus beres tinggal urang nyaritakeun urusan mata wa fi ainin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. Langkung dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat al-mukarramun para alimin ulama para asatid para tokoh masyarakat wabil khusus ka para zuriat junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu alhamdulillah dina saah ieu aya Habib Fahmi aya Habib Abdurrahman Habib Ali jeung Habib nu lainna wabil khusus Habib anu tadi Habib Umar di Pasuruan Habib anu sederet jeung Habib Lutfi Habib Ja'far ngan bedana Habib Lutfi mah keur ngalalakon di tengah negara Habib Ja'far mah keur ngalalakonannya nama di kota Habib ieu mah keur dititah ku Kangjeng Rasul ziarah-ziarah kitulah para habaib kula teu pernah mukakeun silsilah pernah Habib Lutfi mukakeun gak usah diceritakan pernah Habib Lutfi Betawi ndek nyaritakeun silsilah di dieu jangan Bib ngelonong Habib ieu gak bisa ditahan padahal 3 Habib saya larang jangan ya Habib ieu mah model makanya hati-hati setelah acara tidak usah selamat cukup melihat wajah para habaib dan
tidak usah selamat cukup. Sebab naon? Sebab kadang-kadang mun dibejakeun ente izin salat. Kitu kula teu kudu ngabejakeun. Ke beusi sasalaman sia tukang anu. Ieu kan lamun lain kiai mah deureus. Lamun beul adik kula ke kiai, sia nya adi aing pan. Cukup. Seperti itulah beliau. Lain sembarangan keliling-keliling, tetapi diperintah ku Kangjeng. Seperti itulah para habaib. Anjeunna ke ziarah ke Cirebon, tiba-tiba aya suara harus datang ke Cilongok. Kai Haji Pendi bapak lain. Ke ziarah aya suara, pendek. Ieu aing batur sia kunti. Ya Allah, ya Rabb. Iya lain. Setelah saya amati luar biasa. 3 Habib sekarang luar biasa. Setelah tidak ada Habib Umar Condet, yang saya sebetulnya pernah ada sesuatu dengan beliau. Tidak usah saya ceritakan. Iyalah Habib Lutfi. Temenang sambarangan. Suuzon saya nyaho. Habib Ja'far sarua termasuk Habib ieu. Dek lain dek dicaritakeun naonna saat ieu orang bersyukur beliau ada di tengah-tengah kita. Namun ente yang kapangijingnyana ka Pasuruan ongkosna sabaraha duit. Aju can pugu ka pagi, aya ge Umar tukang toge di situ. Lain deui. Ayolah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang terhibur ku para habaib. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati urang terbuka dengan mauizah para zuriat. Ulama sebenarnya mah jelema biasa. Disebut zuriat ge kumanehna. Urang sebenarnya biasa bae sarua jeung ente. Bedana saeutik lah. Aya kitab silsilah di Habib Jakarta pernah dibawa ini silsilah ente aya kitabna, enggak usah Habib. Ya udah buat Habib aja. Ente inget anu Habib sesempar teh kitu tah. Nu susah jeung nu sugih makan beda cenah ya. Lempang aya nu susah hot. Nah, ieu ge naon garang-garana Aqua sok di semparan eta susah jeung ngongkos gitu. Bisa tah Habib. Nah iyalah malam ieu malam haul ibunda tercinta Hajah Nihayah cinta Kiai Haji Muhammad Agrod. Kiai Agrad pesantren di Benda Kerep bareng jeung Habib Lutfi. Akrab Habib Lutfi jeung Bapak Kolot Kula. Cuman Bapak Kolot Kula mah usiana geus rada lanjut, geus boga pamajikan. Habib Lutfi harita umurna sekitar 15 tahun. Sering leungit Habib Lutfi mah. Di Benda teh sering leungit, sapoe dua poe kiaina ngagrokeun Bapak Kolot Kula Agrad. Teh agan Habib Lutfi cenah eueuh dua poe. Ta bagian neanganna Bapak Kolot Kula. Teangan nyana mah keur di makam. Saat eta makam teh eueuh nu berani saurang geus sebab konon ceritana lamun ziarah ka dinya kaki muslim eta teh aya mau. Kuari ge lamun Haji Pendi ziarah ka ditu geus tinggal sebuah nama. Mau geus kieu bae nyahoeun nya ge. Nyahoeun ieu sia di ka mana ha? Asal acan datang ka makan geus dileg-leg teh heula. Dailah Habib Lutfi akrab jeung Bapak Kolot Kula. Kunaon kuari jadi akrab deui di papada inceun, Masya Allah. Ya, tiba-tiba sering ka di sing ngobrol, ziarah dan lain sebagainya. Kuari aya Habib ieu. Ente moal kuat ngobrol jeung Habib ieu. Moal kuat ente lamun kukula di bejaan ngobrol jeung ieu, balik ente 2 menit balik. Ya emang sembarangan. Guys. Ieu mah urang mah bahagia
malam ieu bisa kumpul jeung pada zuriat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan urang eueuh deui ngandelkeun amal urang, ngandelkeun kabisa urang di mana ieu tinggal ngandelkeun rahmat Allah sakumaha tadi dicaritakeun ku Habib Umar di akhirat dengan rahmat di bawah bendera Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eueuh nu rek dicaritakeun hanya boga dongeng saeutik. Baheula aya seorang waliullah Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham urut raja. Urut tengah-tengah jadi raja nya nama Haju Eureun Suluk. Meninggalkan kerajaan Suluk terus ka leuweung ka gunung zikir ka Allah jadilah waliullah. Mudah-mudahan raja-raja urang kos kitu. Amin kosong sia. Aing nyaho aing ge. Nah, aya Ibrahim bin Adham seorang waliullah mimpi. Dalam mimpina kapanggih jeung wali-wali Allah. Salah sahiji wali Allah guru cek salah sahiji wali Ibrahim anjeun teh bakal nikah jeung seorang wanita anu ngaran Maimunah, seorang waliyatullah nu aya di negara Himso. Masya Allah hudangnya na wah begitu hudang cek Ibrahim dah geus diberesen ye aing kawin ye jeung waliyatullah mantep. Diteangan ku Ibrahim bin Adham seorang waliyatullah nu bernama Maimunah. Wali-wali Allah teh lain lalaki bae awewe. Rubiatul Adawiyah, Rihana, Maimunah, Balkhah, Asiyah. Kemudian leuweung urang ningali di kitab-kitab wali-wali Allah, masya Allah awewe ge horeng loba nu diangkat jadi waliyatullah. Mudah-mudahan pemajikan NTG. Mudah-mudahan pemajikan NTG. Naon? Sok mimilu bae teh budak. Teu diajak-ajak nih. Nah. Ayeuna Ibrahim bin Adham terus neangan lain sampai 2 poe. Setelah sampai ke Himso nanya, apakah di dia aya ngaran Maimunah? Aya. Di mana? Deuk naon sih cenah nanyakeun Maimunah, wanita gila. Dia adalah wanita edan. Di mana coba kajian edan ge? Tuh di Jabalah. Kampung aya satu kampung Jabalah, Baghdad. Datanglah ke Jabalah, nanya, aya waliyatullah, aya Maimunah. Deuk naon nanyakeun Maimunah cekeuna. Henteu, ieu mah mana bae? Maimunah batu lantaran nama edan, gila, majnunah. Kami diusir titah ngangon embe bae. Di buruhan unggal poe teh keuna ngangon embe bae lantaran lamun aya di lembur riweuh. Mun keur salat jelema digoda. Lamun eukeur digawe digoda. Geus pokona mah nyana ngagodaan jelema bae. Nu mantak warinya nama titah ngangon embe bae di buruhan teu meunang balik. Kajian cek Ibrahim bin Adham di mana coba? Tuh. Handapeun gunung. Langsung Ibrahim bin Adham kadinya Maimunahna keur salat. Allah. Likum Allah. Likum Allah. Cek Ibrahim iraha-iraha. Pan urang ayo lamun neangan awewe di imah urang, neangan awewe di kota, neangan awewe di lembur kuari moal aya urang manggihan awewe keur salat moal paling ge keur kieu bae. Edan kene tage. Edan beneran. Atuh kuat beulceuna awewe nage edan geus salake nage edan.
Ibrahim bin Adam tetap ngadaguan setelah lila karat nyana ngaharep encan ta'aruf tapi geus balik Ibrahim ya Allah nyahun ka aing mana ngimpi di impian anak eta titah kawin jeung kaula kan lain di dunia di sorga ke init maneh ya Allah Cak Ibrahim bilang kakarak mandi aing awewe kos kieu ternyata wanita hitam keturunan Ethiopia tua tapi ketajaman akalna Masya Allah ketajaman otakna ketajaman pikiran anak melebihi segala-galana encan ta'aruf geus apaleun geus cek Maimunah geura indit ke di sorga urang bakal babarengan cek Ibrahim kula mandek nanyakeun kieu bae anjeun ieu di dieu dititah ngangon haju di buruhan kemudian itu embe na kok diantep didinya kula nu aneh aya embe aya serigala aya macan kok eta henteu daek gadahar embe kula mandek nanyakeun teh eta bae heran Ibrahim maneh mah jadi sampah dunia ternyata ku baatur diwalikeun dia waduh cak Ibrahim aing ku batur geus diwalikeun tapi ku awewe ieu aing can naon embe nu Allah serigala nu Allah macan nu Allah kula nu Allah atuh mantak naon bebeja kanu boganna ya Allah ya Rabbi kula teh diburuhan amankeun teh embe amankeun teh mau amankeun teh serigala keuna layeut mantak naon kula mah salat bae di dieu tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim bah cek Ibrahim kakarak mang ya aing mah kos kieu cek nya aing mantep ya kawin di surga jeung nyana ieu ya Allah ya Rabb langsung Ibrahim bebeja kula mendek ngaguru bae kan neng teu bisa Ibrahim maneh mah ku batur diwalikeun teh cek kula mencana naon sebab naon masih keneh resep dahar kos urang we kieu kan ieu ada gaon dahar sebenarnya masih keneh resep minum masih keneh resep kana dunia tah lalu masih keneh resep kos kitu becan jadi jelema ka jenting sasaha Allah karim tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim taqarrub ka Gusti Allah tabarruk ka Gusti Allah peuting teh jadikeun kumaneh lebaran ketika orang peuting teh indah berdua indah duaan jeung Gusti Allah didekeutan jeung Gusti Allah tanpa aya hahalang nu sejen pohokeun segala rupa nah di mana jelema geus boga tawakal ka Gusti Allah Allah bakal bareng jeung urang wa huwa ma'akum aina ma kuntum teh karasa lain dibaca dina lisan geus lamun geus karasa wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid Allah nanya hayang kumaha anjeun Maimunah amankeun embebe sebab kula diburuhan sakitu bae embe nah hiji jeung mau jeung serigala henteu ribut lain mantak waliullah lamun encan bisa ngahiji jeung hewan encan hebat lamun geus bisa ngobrol jeung embe geus bisa ngobrol jeung sapi eta wali mantak haji pengen mah mawa embe batur bae lain ngobrol maling teh mah ayeuna yes waliullah teh ngobrol mantak jeung reungit ngobrol jeung cak-cak ngobrol jeung toke ngobrol aing ngobrol jeung papabana manusia mah biasa tapi jeung hewan sakumaha junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung domba ngobrol jeung onta ngobrol jeung mau ngobrol ya Allah ya Rabb jeung batu salam batu berarti ngobrol jeung Kanjeng jeung tatangkalan ngobrol Kanjeng Nabi Masya Allah karim cek Kanjeng Nabi lamun kaula henteu bakal ngelehkeun Nabi Allah Sulaiman anu geus disumpah bahwa moal aya di dunia model Kanjeng Nabi Sulaiman niscaya kula
bakal ngobrol jeung segala rupa makhluk Allah cuman karena menghargai Kangjeng Nabi Sulaiman kula henteu. Maka wali-wali Allah masih kene aya nu ngobrol jeung hewan salah sahijina ieu. Hampura. Karena nyanang mukakeun silsilah kula ge mukakeun nya. Gimana asalnya hobae jeung lauk ngobrol, jeung laut ngobrol. Dan selanjutnya maka kukula geus dibejaan setelah selesai karena terlalu banyak enggak usah salaman, cukup memandang. Ya, cukup memandang saja. Sebab lamun salaman ya kabeh eureun-eureun jam 8 isuk. Nah, inilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Siti Maimunah seorang wanita anu luar biasa tawakalna. Ibrahim bin Adham akhirna hayang ngaguru supaya boga tawakal teh kumaha. Lepaskeun Ibrahim tina berbagai potongan-potongan. Potongan naon jadi Ibrahim? Potongan dahar, potongan baju, potongan imah, potongan berbagai potongan-potongan. Tinggalkan cukup jangan nutupan aurat bae. Karena pasrahkeun ka Gusti Allah. Bisa langsung berbicara dengan Allah eta bahasa wali. Kerenna seperti eta. Habib Umar teu boga dana. Ente kapanggih di mana bae pasti seperti itu. Ente kapanggih di Cirebon pasti seperti itu. Ente kapanggih di Banten pasti seperti itu. Ente kapanggih di Jawa Timur pasti seperti itu. Moal aya leuwihna seperti ieu. Wajib kapanggih ente di Mekah pasti seperti ieu. Ente mere samping ka manehanana dibeulem sampai nyate mah sebab nyahuan ti bupati ante. Nah, sekedar tahu saja malam ini kita dihadiri oleh salah satu zuriat Kangjeng yang luar biasa. Ya, saya betapa akrab dengan beliau, dengan Habib Lutfi, karena beliau pun akrab dengan saya. Keakraban itu bisa dibuat-buat, ada sesuatu yang membuat akrab. Seperti orang cinta ke hiji awet itu bisa dibuat-buat. Wajan kuku bahagia, woi, walaupun hitam, engkau adalah tumpuanku. Syadehem. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya Ibrahim bin Adham boga ilmu di tukang ngangon embe sekaligus seorang wanita gila. Tetapi ternyata gilana adalah gila Allah. Manehana edan Allah. Jelema loba nu edan. Jelema ku hari garedan. Kukula di deuleu wajah-wajahna wajah edan kabeh. Iya, iya edan kabeh ya. Raja edan si eta. Tapi gila Allah yang sulit. Baik itu dari kalangan ulama maupun pengusaha ataupun petani atau pedagang, kita harus bisa melihat dari pandangan matanya orang yang gila Tuhan lain daripada yang lain. Maka cek Maimunah Ibrahim, di dunia kita berpisah, kelak di surga kita akan menjadi bersama-sama. Saya akan menjadi istri. Sebelum engkau mimpi, saya sudah beritahu oleh Allah bahwa saya akan mendapatkan seorang laki-laki waliullah yang namanya Ibrahim bin Adham. Ternyata engkau udah nyamperin duluan. Hebat tuh waliatullah ge lalagaan sarua. Wali mah serius sampai Gus Dur selama hirupna terus-terusan lalagaan bae. Henteu pernah serius. Urang lamun ngobrol jeung Habib Lutfi emang teu lalagaan bae, nu mantap kula sok seserian bae eta teh lalagaan. Ngobrol jeung ieu emang serius kita tadi. Teu serius. Udah serius wali Allah mah udah serius. Anu sok serius-serius mah eta mah bangsa wali kota. Sekedar intermezzo. Cek Maimunah Ibrahim dek nanya naon dia aja.
eta kecerdasan hati kula encan getaruk kogis nyaho bahwa kuala Ibrahim satu. Kedua, eta hewan-hewan kok bisa ditaklukkan gitu. Dengarkan baik-baik. Hati orang-orang ma'rifat bisa melihat sesuatu yang tak dapat dilihat oleh mata-mata orang biasa yang biasa melihat. Amal-amal orang biasa bisa dicatat oleh malaikat karena mereka ada di dalam syariat. Tetapi para kekasih Allah, lisannya terbang tanpa dicatat oleh malaikat. Hanya Allah yang tahu. Kelihatannya cumplang-campling, kelihatannya tidur. Besi adik kula harees bae, ulah dikukumahakeun. Eta mah lain wali keur merenung. Tuh ya. Lisan ahli Allah terbang langsung ke Allah tanpa dicatat oleh malaikat. Sulit malaikat untuk mencatat amal-amal wali-wali Allah. Karena lisan dan kolbunya selalu ingat kepada Allah. 1 detik, 1 menit lupa kepada Allah, menangisi atas kegoblahannya. Itulah para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa susahnya, betapa sulitnya kajen eta mah bagian-bagian para wali-wali Allah. Urang mah cinta bae ka wali cukup sakumaha tadi cek Habib Ali, Habib Umar, Habib Abdurrahman. Untuk menata ilmu kewalian emang kumaha kitu kudu ninggalkeun pamajikan jeung anak. Urang mah pan kuari hayang jadi wali teh nambah pamajikan. Urang kudu ninggalkeun dunia pan urang mah kuari beli mobil deui. Pan urang mah hayang jadi wali teh kuari bari hayang jadi presiden, merangkap ya presiden, ya gubernur, ya wali. Mana aya? Tidak ada, say. Nah, jadi lain di kolbu dan lain di zohir. Zohir bisa baik beli mobil, zohir bisa baik kawin, zohir bisa baik buat perusahaan, tetapi batinnya tetap ke Allah. Sakubat tadi cek Habib Abdurrahman bukan disuruh miskin. Silakan kanjeng Nabi pemajikanna 9, mantak lamun ente teu nyandung cemen. Dah lain lalaki tah maneh Habib nih 3. Habib 4. Habib Umar 4 pemajikanana. Ya. Saya mau pakai contoh tah. Dasar siapa cemen. Sekedar intermezzo. Seperti adalah ilmu 1, 2, 3. Ibrahim bin Adam ngusap dada, masya Allah karim, ternyata luar biasa. Inilah yang dipersiapkan untuk menjadi istriku di surga. Selamat tinggal wahai Maimunah. Cek Maimunah, silahkan engkau pergi. Tidak akan lama lagi engkau akan meninggalkan dunia dan aku pun akan meninggalkan dunia. Sama-sama roh kita menghadap Allah dan tidak akan lama lagi kita akan masuk surga. Kita nama ngenahan ngomong gitunya. Surga teh kok saya dihareupeunana. Kan ente mah lamun ngomong misalnya ke Haji Pendi, Haji tereh pae kula ge tereh pae. Mudah-mudahan urang engke di surga. Di mana rumusna? Atuh rumusna eueuh. Mana jang pi surgaeuna mana? Tadi kan diceritakan salat kudu bener si eta. Zakat kudu jelas. Ai si eta kadang ingat zakat. Ye, atuh pan tahajud kudu bener. Ai si eta pernah tahajud tante. Mana rumus masuk surga? Eueuh. Itu baru salah satu wanita yang bernama Maimunah. Belum lagi guru Siti Rubayatul Adawiyah. Ya Allah ya Rabb. Itu jadi waliatullah Rubayatul Adawiyah tanpa guru. Guruna wanita deui. Wahara awewe lu dijadikan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia ulah dikira loba waliatullah. Hati-hati besi ente di jalan kepanggih jeung awewe anu cumplang-campling. Iya ya salah ya. Bawa ku ente pandian datang ka imah seserian bae ka jeung siapa edan beneran. Sekedar hiburan, cerita tentang para solihin, cerita tentang para wali-wali Allah, terbuka hati orang,
sajabat dinyaritakeun kekasih Allah perjalanan untuk mencapai tawakal Allah ternyata lain sembarangan. Seperti etalah seorang wali. Mun dicaritakeun tentang Tuan Syekh Abdul Qadir, tentang Imam gitu Syekh Athaillah nu tadi Abdus Salam Al-Masyis kula geus pernah kan kaditu jeung rombongan dibere hujan sebab manehana makan mandi bae lamun deuk ka makamna teh lamun jelema deuk ka makamnya teh dibere hujan berarti jelemana kereueuh. Itulah kamagola Syekhuna Habib Lutfi, pasti hujan. Ketika seseorang akan mendatangi Syekh Masyis kemudian tidak hujan, Syekh Masyisnya tidak menerima. Tetapi ketika dihujani, lain lalagaan, hujan lebat luar biasa. Lain sekedar hujan teman. Eta mah geus hujannya badai. Telepon langsung ke Habib Lutfi, lanjut cek Habib Lutfi. Ada dia di sana sedang menunggu. Ya Allah ya Rabb. Berangkat dengan hujan. Haji Pendi mah teu datang. Itu diterima nya nama itu. Aya sarombongan anu henteu datang ka ditu si eta. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, teka rasa urang nyaritakeun para waliatullah, para wali-wali Allah. Insyaallah urang lanjut di lain kesempatan. Ieu mah hanya carita malam ieu. Naon haul ibunda tercinta sakaligus caritakeun wanita waliatullah. Masih loba keneh nu bakal dicaritakeun wanita-wanita yang diangkat menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sulit jelas, susah pasti, tetapi cukup wa adna nasib at-taslimu li ahli wa tasdiqu li ahli. Pasrah ngabenerkeun urang bakal dihijikeun jeung para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang ngahiji jeung para kekasih Allah, jeung para wali Allah, jeung para sholihin, jeung para syuhada, jeung para nabiin wal mursalin, leuwih-leuwih jeung Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipersilakan untuk makan di setiap rumah telah disiapkan. Ya, terutama di sini dan di rumah saya. Dipersilakan untuk masing-masing ke setiap rumah telah disediakan. Sakali deui amanat, tidak usah salaman, cukup memandang saja. Sebab naon? Sebab beliau capek, beliau sudah tua umurnya. Beliau itu sudah berapa Habib umur? Umur berapa? Ya. Lupa. Iya. Tuh, jangan mah ditanya lupa umur. Gak usah tahu ente. Umur saya lupa segala. Kula lagi nanya, Habib namanya siapa? Lupa saya. Waktu pertama kali jeung kula, Habib marganya apa sih? Al-Hadad apa sih? Enggak ada marga saya. Ya udah Habib dah duduk aja dah. Itu jana pertama kali jeung kula ngobrol masih inget banget. Enggak usah pakai marga-marga. Habib enggak hilang Habibnya tanpa dikasih tahu marganya. Bener oke sih. Daripada Habib pakai marga kemudian enggak jadi kekasih Allah buat apa? Jadi jual ceramah bae nya. Enggak usah Habib enggak ada marganya dah. Ya udah Habib, ieu kakarak bener jelema ieu bae. Sampai ayeuna akrab terus, masyaallah. Banyak mutiara-mutiara yang saya serap dari beliau ketika ngobrol-ngobrol. Sama dengan Habib Lutfi dan Habib-habib yang lainnya. Tetapi ini sangat istimewa. Ya, kita doakan Gusti Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina as-siratal mustaqim. Allahumma hdina as-siratal mustaqim. Allahumma hdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Diladarun khairan min dariha zawjan khairan min wajzilha ya Allah bil ma'i wal salji wal barat wa nakiha ya Allah min al khataya kama naqsabul abi bin das wa tahaba basama li ruhiha wa jabil adhan jambi walakin halamna wal jannah yaumil qiyamah.
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.